Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahul azim. Singkat we lah. Aya kultum kuliah 7 menit, aya kutil kuliah 3 menit, aya kudis penyakit kulit. Syukur nikmat Kang Haji Rifat ngakhitan putra tercinta Cep Hisham. Anak teh kebanggaan. Yang pertama, anak itu fungsinya sebagai perkat. Banyak orang yang rumah tangganya berantem pasea bu, tapi demi anak mah tepikeun kakolot oge awet we. Kukuring ditanya ece gawe pasea tapi geuning meni awet. Ah Pak Jujun im awet naga awet rajet we. Aya judul laguna awet rajet. Rumah tangga jeung manehna henteu kahitung liladna ti bujangan jeung parawan tapi ka geus reuy anak awet rajet. Anak fungsi yang kedua sebagai apa? Berkat. Aya jalma rumah tanggana gawena teh ngan pasea, mun pasea teh minta talakna ge talak 3, nyeri moal beunang diubar. Kajen tu tumpuran pae ge teu panasaran, meungpeung ora keneh meungpeung urang can batian. Ari bati di dinya naon maksudna? Anak pae keras serahkeun talak 3 sakalian. Kuring nanya, "Ceu meuni leung-leungan ceng talak 3?" Ah keun bae Pak Jujun boga mah talak genep di pentagoat ceu. Menelang-lengan ceng minta talak teh keun bae da can boga kabeung berat. Cing rek nanya ka ibu naon kabeung berat di dinya maksudna? Anak lain harta, da harta mah teu jadi kabeung berat. Kini urut kabogo Pak Jujun nu diputuskan ku Pak Jujun, dikawin ku anak raja Malaysia, dinya nyeri mah balik deui ka Indonesia. Nah haseuri jika nu apal we. Saha teh? Nah haseuri atuh geuning aya apal mah. Teu percaya? Oh, jadi saya cerita. Saya dengan Manohara ceritanya begini. Idengikeun heula tuh. Jadi meme Manohara nolak ku Jujun dipeulan ditolak. Jadi kesimpulanna teu pernah panggih jeung teu wawuh. Dina panggihna ge bakal pakekekeke uing keukeuh hayang nangkep, Manohara keukeuh hayang utah. Ya. Bahkan anak jadi perkat. Ketika orang sudah divorce, cerai, firok. Demi anak baralik deui. Kunaon ceu engko geus pasea, geus papisah geuning balik deui demi anak. Demi anak Pak Jujun karunya mah tak aya judul laguna rujuk, moal dilagukeun loba teuing. Jadi banyak yang namanya fungsi anak, apalagi kalau anaknya jadi anak yang Haji Rifat hari ini kumpulkan semua qori mubalik, butuh doa ya teh supaya Cep Hisham janten putra anu tenan didoakeun Cep Hisham sing soleh, amin. Yakin Hisham jadi budak soleh acan cantang tuh sabab babaturan uing ngaranna soleh, anak lurah didoakeun ku 2000 jelema angerena teh jadi tukang ngadu muncang, ngadu hayam, ngadu bagong, bahkan kamari si soleh ngaranna si soleh tapi tukang ngadu. Nah didoakan ku ribuan jelema, nah beteu soleh. Karena Islam bukan hanya sekedar berdoa tapi berikhtiar. Nyen anak soleh mah prosesna panjang, seeutik we heulanya da dipanjangkeun mah tapi ka iraha. Lamun bener hayang anak soleh ieu ngabejaan rek sare jeung pamajikan ge nurutan nabi atuh hayang anak soleh mah. Nabi mah rek sare jeung pamajikan teh wudu, maneh mah kiih heula atuh kumaha. Nabi wudu urang kiih. Mestinya orang mau tidur dengan istrinya mikir cimanina di jentina barang naon halal haram, sok mikir tara bapak-bapak tara kan rek kumaha citakanana geus alus, rek kumaha kuehna ngeunah, lamun adonanana teu bener cimanina ge kudu dipikiran ieu teh cimani meunang nyokot duit pajak atawa lain. Orang bijak makan bayar pajak, orang pajak makan pajak. Tapi si eta cimani si gayus mah geus yakin mah soleh tah gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Setelah itu proses selanjutnya banyak yang tadi dikandung, diberengaran, tadi teh lahir asar para bae jumaah aranan sarboah tah ulah kitu. Kaporosotan akol buntung di aranan Siti Kolyati gitu. Kena orang Sunda di aranan entod, sanami entod. Bobo sareng saha bapak entod mah. Geus proses. Tapi ayah disingkat gajelang dengan waktu ngan 5 menit deh. Iya kan sekarang ini setelah subuh atau itu ya. Yang pertama yang tadi ketika pengen anak soleh nuku dilakukan adalah ibu dan bapaknya yang harus bertanggung jawab mendidik.
ngadidikna kumaha carana uswah heula. Lamun Cep Hisyam hayang soleh, Pak Haji Rifat jeung bojona heula neng Iko kudu soleh, bener teh. Matak suami istri tong gagabah bahasa di hareupeun budak. Sare jeung salaki oge hareupeun budak naranyang ulah sok gagabah. Yo moh. Ayo, mak da geus sare budak cenah. Der weh. Keur ngeunah mah ka oyak-oyak bener ka surga teh hudang tah budak teh. Ai barang hudang nempok kana eta kana kalangkang. Juyik. Bapak ya juyik. Bapakna teh turun, mana jurig? Bapak tuyun juyik eueuh. Jadi hiji ya nu tadi Bu tadi geuning Kang Endang tadi ulah sok pasea hareupeun budak ieu mah hayo ka budak teh nya hareupeun budak pasea salaki keur geuring disurung-surung cerewet udah usaha tuh enggeus teh bawa uang balanya usaha salaki keur geuring disurung-surung atuh ini salakina teh ditungguan di lawang panto sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu salakina datang ke tempat usaha lain cager kaden beuki gering ripu balik deui ngalenghoy laguna jadi beda surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku nantikan lenghoy yang aku saksikan datang mana duit atuh mah cenah kaden gering ka ditu ge da bapak keur gering disurung-surung jadi ka ditu karugrag teu balik init ka dapur budakna keur dahar langsung bari ngajilak nyindiran di wah ya na tempe deui wah ya na tahu deui aya penyanyina eueuh ya aduh pusing da salakina na cek aing teh jaba gering jaba ditampiling teh pamajikanna gaplok hareupeun budak colohok cek inuna najis aing mah ku inu bapak tadi campiling careikeun aing cek salakina pede aja lagi yang nyarekeun si aing kawin deui akhirna mah ngeusan ari geus ngeusan mah dipikir-pikir golek pakasorangan teu ngeunah balik deui nyi cenah urang rujuk deui we demi anak daripada daekeun urut pamajikanna kada nyanyi cak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain ceurik kumaha atuh nyi cenah hampura we akang teh kamari mah nyabok maneh kalepasan jurig heuda sia jurigna daripada pisah mamening demi anak balik deui ningali urusan kena ceurik lain cager kan dituluykeun ngalaguna ulah sinen geuning ha kabeh tong dicengcerikan tarimakeun janten duda nyai pas raja diranda da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha tapi salakina dablek pokona mah cenah nyi can narima demanya anak cicing we di depe kasare di teras ke paduli teuing pokona amat tidak bisa hidup tanpa kamu ngalagu deui urus salakina teh elek-elek sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi baru dah keprok nini ngahulang lagu naon cacicing mah eta lagu ABG judulna kehilangan karya nu ngalaguna Firman Pak Jujun meni apalan gaul men sowat gitulah ya iyalah masa iya dong Jujun juga Junaedi masa Junaedong tempat sholat juga musola masa musodong sepak juga bola masa sepak bodong Persib nanti main dong jadi satu itu ya keteladanan orang tua yang kedua lingkungan seperti yang tadi disebutkan ar-ruh karih ruh itu seperti angin bagaimana yang dilewati angin ngaliwat ka minyak sengit angin ngaliwat kana nu bau angin ngaliwat kana kelek ibu bau angin ngaliwat kana aing bau aing apa aing heuh tai garing atau seseuteung tara urang ge kitu campur jeung kiai disebut
santri nu tadi teh geuning didongengkeun barokah pandai campur jeung kiai campur jeung preman disebut jeger makanya campurna jeung saha nu katilu tong poho riyadhahna kalau poho anak soleh jangan lupa ibu bapaknya sering bangun malam minta ulah imah hayang budak soleh nu bapana malolor we salakina pamajikan anak mitohana apa lain kitu atuh hudang peuting komo indung bapana tukang nyendo sama tobat ya Allah rumasa abdi jelema goreng anak abdi tong goreng abdi edan anak abdi tong edan abdi bodoh anak abdi tong bodoh neuteuk leukeur mah jantung bodoh goreng patut semet abdi wae anak abdi masing bener cager pinter tur jujur di mana geus kitu pek persembahkan proposalna ka Allah non proposal teh doana pan apal hayang doa anak soleh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa amin ya Allah ya rabbal alamin teruskan geus make doa pasti ngeusan demikian mudah-mudahan manfaat buah tomat buah peuteuy tamat euy baju jubah celana cut bray yuradah goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Jujun urang langsung ditutup ku awasan Al-Qur'an ku anu diantar ku urang Kang Haji Mukmin Mubarak fa'alih falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.